kaluman kieu euy. Tu ka mana ya nangan pegawean. Teuing ya guru. Sugane kasih me sugan aya digawean bari rek minjem duit. Tuh sugan hayar ulin kata si me. Ulin kata si me. Aduh aing euy pati ka pararusing teh kagok ti sama TV ka nu nawarkeun barang-barang acan cik atuh aya nu nawar-nawarkeun cengek ke rumah teh Senjing. udah saya oke Si makarek kayak gitu kayak kuatrawasaan anjir. patrewasa pisan nih ampun aing untuk tengah celenging Aya perlu ya kawan nih. semua balik moal datang nu kieu patut mah semua balik ini perlu naon teh boga jualan boga jualan banget yang nyaman duit cepet mah poin dibayar ku boga yang ngalen cengek heeh aing jadi kena itu kieu ya aing butuh cengek gitu euy atuh kabar boga imporan aing tiri itu cengek ya butuh cengek gitu jadi aing keur ngajuan aing nu nebaskeun cengek aya nu ngoba atuh cengek mah geus balik majeuna bareureum aing euy tapi aing duit apa teu boga wae ge ya aku mah duit nanya tak duit kebancang tadi teh pakai moli asin kan orang butuh duit kajana kasbon lah gitu cepet tinggal ngalah cengek mah 100 aduh kumanya kalau aing butuh cengek nih mana butuh duit aing butuh cengeknya sok buru dengan lah ya carana ya loba mana butuh duit butuh cengek sok kumaha ya tapi aing teu boga duit tapi mana butuh duit aing butuh cengek tukang lebasan tapi teu boga duit cim kapan aing pan biasa panganlakeun kajujuran aing jadi barangna dibawa heula dical heula ku aing teh duit nang sadangna dibikeun aing kitu aing aing benar jujur saja barat jadi ulah guru kasane mana butuh duit aing butuh cengek kalau kasih abah we geus juga ku maneh atuh kasih abahnya duaan pe dipercaya aing sama mah sok rada bener sama korek sama korek sama kudu duaan anjir aya urang butuh duit na ayeuna geus sarua aing butuh cengek aing di si abahna di mana tinggal tangan ayo aing butuh cengek pisan aing asieuna geus teu nyamal sudah tangan maralah kieu nah nya terdaik mararasihan barudak mah ari teh kukolot mah diantep pada ieu teh kokolot urang leluhur urang jadi urang teh atuh mulang tarima keur hirupna henteu cing atuh bersihan kuburan-kuburanana ulah teh ka diantep cina barala kieu dasar barudak kurang iya jadi tengah larti aya nama barudak teh siapa tuh keur meresian ata nanti bebebna keur meresian kuburan bebebna itu aja mati kebala ieu aku mah aing nya siapa ieu kebon ieu terbengkalai nya baik warna heeh dangkal kieu nu boga kebon ya baik kernaon eta bah ya kernaon ya yang bersihan kuburan itu teh anu kolot itu itu nu kolot lain nu bebeb anu kolot anu bebeb apa di mana itu belah ditu nya oh nya rada halus si jadi kieu bah diukla bah naon ieu teh sok diukla ya da kudu bener meureunna aturanana nya nya sok atuh ngomong Jayan lain bah urang teh pangabutuh pangabutuh naon ya teh jadi kieu bah si Boyan butuh duit meureun uing butuh cengek terus tambeuranan pokona mah ya rek meureunna kumahakeun mah ka abah urang butuh cengek bah si Boyan butuh duit terus kumaha kitu cek abah ya kumaha ya jadi kieu meureun dirinya teh rek pinjam duit lah mana butuh cengek urang butuh cengek si Boyan butuh duit mah yo gitu bingung aing teh kahar bingung ada apa kadang latih otak ya orang butuh cengek si Boyan butuh duit hari datangna ka abah rek naon ngumahakeun kumaha jalan solusi jalan keluarna
Oh. Mana mati meureun kolot. Oh, Jelelein ge. atuh ayeuna mah geus sok kieu. Si Boyan butuh duit. Heeh, urang butuh cengek. Kan ku abah dibere duit si Boyan. Nganaon jaminanana gitu. Aya jaminan mah. Jangan bae sakudu ridho ya. Heeh, baoga urang cengek. Oh, kebancengnya. Heeh. Sok we lah ayeuna mah kieu. Duit mah dibere ku abah. Heeh. Ya. Dan jaminanana Cengek diala kurang. Cengek diala kurang bah cengek. tah, berarti abah ngajual ka maneh. Urang tempo heula Kitu we yuk urang tempoh heula cengekna. Cengekna nu saha? Kan si Boyan. Nah, mau jangan jual abah. Heeh, apa nginjem duit? Pinjam duit ka abah. Heeh. Lah ayeuna mah hayu lah urang tempoh we heula cengekna. Ku Cengek abah nu saha? di duitan. Cengekna nu saha? Anu si Boyan di duitan ku abah. Berarti maneh mah meuli ti abah we kitu yuk. Urang meuli ka abah. Ya abah. Kan si emang teu bogaan duit, makan ka abah deh. Mau makan ka abah, urang mah teu boga duit lah. Kang di pasar we lah, meh teu lieur ah. Kakalieur, sedang di pasar we. Heuh, ayo lah. Lieur jujur. Ada dangkal abah otakna nih. Lieur aing. Itu mah. Udah. Mana itu kebanyakan ikhlas? Jaminan. Anjir. Urang teh. Cek mana ieu? Oh, mana udah lega. Yeay, euy. Oh, gengan lega ya. Wah, ieu mah bah ieu bijil 2 tahunan bah euy. Panen besar kita. Duit ke nana tuh. Alah, orang butuh cengek. Butuh cengek. Duit ke nana. Sanggup, pakai jeung teu sanggup sok dunungan masih kayak 50 ton gede. Beli ku dunungan. Oh, hari kitu mah sokeun ku. 50 neta nu gawe we ya mah. Si Boyannya. Bere Sok lah si Boyan bere duit lah si Boyan. PRP si Boyan mah boleh. Soalnya orang butuh cengek, bah. Urang butuh duit. Si butuh duit, orang butuh cengek. Kayak urang mah butuh batina ieu teh. apa? Cengek. Keun bae abang butuh bati, da inget tuh butuh bati mah butuh cengek kayaknya. Urang mah butuh cengek. Keur kadunungan aing. Oh iya atuh urang. Wah, lega euy keman cengek lega ieu mah lega euy. Heeh. Lega euy, aduh euy panen besar ieu mah aduh. Duit mah. Lumayan ya 1000 2000. Kan suatu kumaha itu urang. Oke Oh, lah. geus tuan heula di dieu ha. Siapa nyokot Abah duit? rek kota duit. Oh, bae. Sok mah, sok taruh mah. Mana ada si Boyan mah. Kaima mung kaima masak minta kopi. Jadi kieu yan. Biar silaturahmi gak putus. Aing kasbon 100. Naon ai maneh pan urang ke maneh? Ya mana si Abah? Kapan urang butuhna ka maneh? Aing keur meromprek nu gawe. Ah, Keur nu ampun gawe perit cabah mah. naon nih pedit? Ih, pan ayeuna. Heuh, pan ayeuna maneh teh menang duit loba ti si Abah menang duit ayeuna teh gede menang duit maneh teh nebas cengek ieu. Emang tukang ngebas teh nginjem ka. Ye, lain aing mah kasbon keur dibayar ke ku aing. Aing keur meromprek Teu ingat terus 20 20. Mana masa beukeun si Ogen beuki berang lebokna. Ogen 20 among 20. 100 si Ogen mah uduna ngebul. Uduna tuluy ngepluk si Ogen mah. Mas 20 Siapa mah? kan urang butuh duit. Kopi tuluy sia teh mah. butuh duit urang sarua apa? Kada loba teuing guys ya. Ye, loba kumpan itu ibu negara di imah geus. Aing. Iya, coba mah. Heuh aing geus teu kuat yang kudu deh. Datang ning. Iya duit mah ada geus menang hitungan. Duit mah Cing kalamat cing lah tepulak kurang bisi wadul. Si wadul ya. itu aja kudu waduh ada geus kolot atuh. Manjang ngawaduh tuh. Tah, da geus menang hitungan. Nya duit pan urang lebaskeun cengek. Aing butuh cengeknya. Urang butuh duit, butuh cengek. Aduh. Geus aya mah. Menang banyak ya, Abi. Aya mah geus arah. Urang butuh cengek, bah. Sieu kok butuh duit ya. Arah menang duit ya mah. Ada cengeknya duitkeun. Iya, Oh, siapa tuh? Ibu Nya, negara ceng batian ya. mana butuh cengeknya? Butuh cengek. Soknya urang. Sok abang udah butuh bati. Muang sih. Iya, aduh aing. Sok arah. Kena abah mah dek nungguan di imah. Heula. Apa ke mana? Nungguan di imah. Ah, orang ngelang gawe tuh. Ya. Aing ieu mah euy kudu nganu gawe ieu mah kusabab ieu cengek loba ieu. Tebaseunna alageunna. Ah, sogien ku aing. Kita lajeng barudak sugana aya barudak ditu. Ampun, para lagi ya kebon hiji-hiji teh ngeplak lega di mau gawe teu boga coba mun boga nu gawe meureunana boga kebon salaga lega kitu ya pelaka naon nya ampun para lagi ya
Itu si turang kehen. Ya si Ogin euy. Ken. Jinajar. Ogin. Saya nu gegeruan teh. Lamanya. Itu Yang mana keur naon? ya keur bersihan kebon aduh. Aduh, dangkal mana gini euy. Aduh, Kumaha naon ya? euy. Aya naon? Lain Bisa ruas-ruas posisi yang mana ya gawe teh. Teu nyata. Lamun keur bisa nganggur ya. lamun bisa mana teh gawe, orang gawe jeung urang pangalakeun cengek Di mana? Tadi tuh di kebon yang menang nebas. Loba. Oh banyak tak kayak matakan gitu ke. Jadi mana kudu mau babaturan awewe mun bisa mah duaan. Tiluan ge keun bae. Oh aya lah. Aya. Mana keur naon ieu kebon saya. Kebon urang tinggal ikut lega kieu atuh. Nying. Kita baskeun ieu. Tebaskeun atuh 2 juta mah. Sakna dangkal. Gaskeun. Saya ieu rek main sabaraha siki ya kebon. Karena 2 hektaran lah bisa ieu. Ieu Heeh. panenna loba ieu. Loba deh tingali atuh. Kade sia mun dikabaturkeun ke ladang panenna ke. Wah, kekurang digamaneh. Heeh, kekurang digamanehkeun deui. Anjir heuy. Yang ada hiji-hijina ya urang deui. Oh, ada ngijieun ieu we ya. Kebon mana ya? Hah? Tingali kok. Aduh. Mencerak hera aja oge atuh. Paraheukeun bae lah semua mana mah geus perang jadi. Sok eta nah urang dengan gawe atuh hayu. Ayo. Urang enak rek ngabajaan nu gawe teh nya. Heuh sok hayu urang bae urang bejaan nu gaweana bejaan ku maneh. Heeh, siap atuh. Teu kudu jeung urang meureun. Teu kudu lah keun bae ku urang we. Hai. Asal tuduhkeun cengekna we di mana? Heuh sok hayu atuh. Heeh, tuduhkeun yang unggulkeun bae. Sok turun atuh. Ki bae geus wah Turun atuh ayo ku aing ah. Ku aing ah. Ih. Aduh, anjing kira kumaha sia. Aing leuwih euy. Jero ge atuh. Jeung luhur di. Yuk cengekna yuk. Mana cengekna? Tuh, cengekna teh pokona motif kalebat kitu nya. Lega Pokona mah gin. Pokona mah ti dieu ti ujung tanduk tepi ka ujung ekor ka ditu. Taya cengekna yang ditebas kurang kabeh. Siap atuh gitu mah. Pokona mah ala bersihkeun ku maneh. Kabeh. Kabeh jeung nu hejo-hejona ge ala. Ayeuna teh urang ayeuna rek nangan nu gawe duaan. Sok nangan nu gawe Bari yang wujud teh nya. Heeh. Siap. Tameureunnan ke urang beli ompreng. Heeh. Urang ke mana deui? Siapa? Mau ompreng nya. Ke siapa tuh nya? Siap. Iya, gas Gasanakan ah. Yuk. Kumaha Allah ngajar gawe-gawe aja. Cek. Kumaha Keur di gawe teh ayeuna. jadi kan ite ngadaguan gawean teu kunjung datang wae ya. Urang ngelacengnya ke jeung Mang ya. Di mana? Di Lebak. Ayo atuh. Ayeuna ya gaskeun. Ayeuna Da ini tanah mah duaan teh. kumaha tuh seorang deui mah? Pun bae lah ku. Cewek lah sorangan nu aya lah. Ayo atuh. Nah, itu. Ya, Di mana ya? kita di Lebak ayo. Oh iya tuh. Aing euy. Cengekot Di mana itu? gemoy kieu euy cengek Iya, gemoy. Euy. Ya, menang. Menang nu gawe teh ngan menang saurang aya kan banyak. Ngomong seorang. Heeh. Anjir. Geulis kieu ning gel. Oh, atuh. Ari mana ieu bisa ngelacengek ieu nu kieu? Bisa dong. Bisaeun atuh tong boloni ngalacengek ieu mah ngalah salada. Bisa ieu. Sok-sok gawe ieu. Oh, sok gawe ieu mah. Anjir. Geus neng Kumaha? Kumaha ayeuna gaskeun? sok aya nama ngalah cengek. Pokona mah ayeuna ieu bereskeun cengek meureunnan tangke we ka urang kawin urang. Ya, teu boleh nu batur. Usaha Nu batur enggak boleh. nu batur. Heeh, Bae itu. Sok lah urang rek nangal ompreng. Oh, siapa tuh? Ya. Da mana mah bener nih ngan kurang eta mah kurang lolodo mah. Wah, atuh. Nya. Perut terisi atuh. Da mana mah mun kana lalabok sama gin. Pangheulana. Pangheulana heuh sok lah. Ayo, sok. Yuk, cek. Cing. Alala. Cing getol. Habiskan gin. Habiskan pokona mah jeung pentil-pentilna jeung nu kumaha sarung-sarung habiskan pokona wel karituna ah. Nang ompreng. Tuh, ieu pepalakan mah keur mejeuna alus ieu teh pepalakan teh. Tapi aya budak ting ka mana si Iki nya. Ya, bon babe halega kieu euy. Kudu getol ya aing ngarang panglobana ka bagi warisan lah. Ya euy. Pagung teh ieu saha nu aya di dieu deh. Make nu gawe ya. Alah. Raun beh. Iya keur ningalian itu kabelah ditu ieu pigaweun geura ieu kacang oge teh paneneun meureunnan. Wah, Taeun ari maneh ka mana wae. Pan
Dek eta rek nempo kebon cengek weh rek dipanen ya. Oh lain abah teh tadi teh si Boyan minjem duit ke abah teh tankeun cengek cing pang nempokeun ka ditu. Cengek nu mana apa? Oh cengek di belah tongo sana teh dah ku abah teh tadi teh ditinggali nama alus cengek nama ngan si Boyan nginjem duit ke abah tah anu di arah nama ku si Me di arah nama Atuh Ada hijikeun di aja bawah nu abi bah. pada dipanen, sekalian pada dan nginjem duit ke abah Para sekalian ya. ame sekalian dipanenna Entah rek nempo lah kebon ya. sok atuh Siapa itu ya? sok abah nungguan heula di dieu Siapa? bari ninggalian ieu ye kepala kanan bari ada tempo anu belah ditu nu belah handap kebona ya Heboh ya euy. Sebenarnya kebon teh ya. Si babal sa eta nu tanggal cengek ya ada can. Waktu alaun da isu kalaun deh. Parah ya mah euy cengek aing nek di bangsat ya mah. Angku aing gerak. Duh, asa teu geunah hate kieu Bil. Segini hati ku naon? Heuh, ieu sok sini sawo batur deh. Hah, maknya piraku sawah batur. Tapi da nyarinya Atuh udah kumaha kan tadi geus dipugukeun bari sawana ieu. mangkana itu geus loba sakarung. Ah, kumaha tuh? Keun bae lah. Sawah. Keun bae lah. Woi, Nanti kita saha gua. Saha dia? Aya naon ah? Naon ah? Dia naon cengek batur yang dialaan ya. aing nya Bil. Nu Teh batu can waktu na panen teh naon aduh. aing geus Nama carikan. di Piwara. Kita saha teh saha. Tapi mah di Piwarang Duh aing amak ya mah yo. Yuk kumaha ya urusan ya. Can di tanah saha. kita nempo cengek teh naon kakak saeun jeung anu ngaran Saha teh ieu mah bangsat ya bangsat ya bangsat ya bangsat ya. naon Me Oh iya nu mau cengek Roman bahaya lain ieu teh ditahan si Me lain hari ieu cengek saha ieu teh panitia nu ladang ngajual kerios teh bah ieu teh dibelikeun ka dieu pan duit teh. Bon teh kata beja-beja gitu. atuh da aduh aing Ari ieu teh dititah ku si Me. di ditanggung sama ari ieu teh kebon sahabat nu bener nah. Teh nu urang ieu teh nu urang ieu. Keur bakal kawin teh. Bo, ieu masih Boyan berarti anu nginjem duit ke Abah. Abah mau Ieu geus mah kolot sarua. beunang we di pinteran aing boga babe teh kumaha aja. ku batur Ieu mah saruana jeung si Me, ieu mah. Da si Me jeung si Abah. aing gawe dibayar usaha. Nyao ari kieu mah tuh. Ieu dah bohongan eta ya. Bohongan cengek ngora keneh di ala dahar eta ieu tah. Ieu mah. Urang nangan si Boyan dah. Nangan si Boyan berarti. Kudu jeung si Me di tanganana. Iya. Ame puguh klopkeun. Harus ganti ieu teh lain cengek. Teuing dah. Maneh ki. Beh kurang tahan lah beh. Ini Kumaha da? Atuh. Aing enggak tahu apa. Aing kemana nya? Si Boyan aing Anjir, ingin menang banyak duit loba euy. Saya ingin bahat buli ingin tak kebon cengekin batur ge. Mending mah jadi duit. Pono segar lah. anjing. Nah itu rasaan teh dewek teh penek teh tak geulani si nek oge. Tapi nah ieu kan ieu jadi tijeduk aing. Berarti nggak deh. Kemana? Surat cacing. Surat cacing euy. Aduh, saha eta nya? Anjir, naon sekali. Si aing pinjam duit. Sok ka dieu lah, ka dieu lah. Ka dieu lah. Lain kumaha. Kumaha? Aya duit mah 20.000. Wah, Aing teu mau dioprek sok ini teh karunya lapareun. 20.000 aing mah. Aing nanangan Dibere ku aing mah. Aing teh tadi teh eta teh ngajual cek nu batur ke bona ieu. Aing sih ngajual cek saha eta? Batur urang. Anjir. Asli.
Gila wat Udah. itu mana Udah, urang mah tuh. dosa meureun. Nu penting mah jadi duit we. Ya duit. Heeh. Aing butuh cengek ya. Mana yang mana emang menang duit aing butuh cengek. duit aya, mending duit mending cengek. Kalau mending duit nya. Emang Itu itu anu gawe kumaha? kan bae we antep. Bae antep nu gawe mah. Dititah ku maneh. Jogin wae. Aduh, anjir. Apa dulu Kebon batur itu teh. Kebon batur. Cing na pernah duit teh terus kebancang ya. Can anger tadi ge duit mah. Acan. Anjir aing kuat kawin eureun nya. Sok. Aduh aing mah bae Lumayan. anjir teu butuh cengek aing mah. Geun bae lah. Teu butuh aing. Anu gawe mah antep kan we. Heeh, tadi mah loba apa tadi ditong wae. Nya. Anjir, Da anger atuh urang macan ngacoceng. bagi dua wae ya. Bagi dua we lah. Bes. Kurang ceklan heuh. Tekan lah we. Heeh. Saya bisa tuh dibagikeun di dia sia mending kena engke di ditu di mah. Heeh, bayar teh nan cicing lah di dia. Nya. Cicing apa enak mau balik ah. Mau balik. Ya. Sul. Ya nyebut tak kemana nya euy. Bisa nyusul sih aing. Di mana ya, Beh? Tangan. Kayaknya. Wing malai lo kabawakeun ku si Boyan. Wah, anu budak kebon aing dijual. Aduh. Butuh cengek, kurang mah butuh cengek. Udah mah butuh duit. Butuh cengek, kurang mah sarua. Iya kah kawin aing ya mah. Bayar heula ieu nu gawe. Kumaha tah ka ditu. Gila sekali. Bayar heula. No, 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 no.